Isuk-isuk sakadang kuya keur moyan di sisi leuwih. Keur kitu tarajar sobatna nyaeta si kadang monyet. Sakadang kuya, sakadang monyet ngagoroan. Kuk tembel sakadang kuya, kuk sakadang monyet nyamperkeun ka sakadang kuya. Keur naon sakadang kuya? Ah keur kieu we keur moyan. Tibaran cicing kitu mah maneh ngala cabe yuk. Di mana? Di kebon patani mangka cabena geus bareureum. Embung sakadang monyet mah sok gandeng. Moal gandeng ayeuna mah. Nya moal gandeng. Moal ayeuna mah moal gandeng. Hayu atuh ari moal gandeng mah. Pring atuh sakadang monyet jeung sakadang kuya teh indit ka kebon patani. Bareng tepi ka kebon katembong cabe pelak patani geus arasup duanana ka kebon. Sakadang kuya moncor kana pager. Ari sakadang monyet ngaluncatan pager terus ngalalaan cabe di daar didinya keneh. Sakadang kuya meuni seha-seha ladaeun kitu deui sakadang monyet. Kitu anu gorowok teh sakadang monyet. Seha lata-lata maksudna mah seha lada-lada. Sakadang monyet ulah gandeng atuh. Sakadang monyet teu ngawaro. Seha lata-lata. Sakadang monyet bisi kadengeun ku bapa tani. Tapi sakadang monyet ampe-ampe teu ngadenge, gorowok deui bae. Seha lata-lata. Hariwang kabuktian sorak sakadang monyet anu kadengean ku bapa tani di imana anu teu jauh di kebonna bapa tani gurah geri lulumpatan ka kebon bareng nepi ka kebon katembong aya monyet jeung kuya keur ngawes-was saha beunang sia anu sok malingan cabe teh. Bapa tani ngagorowok bari lumpat muro kana keur ngadaharan cabe. Kadenge aya anu ngagebah-gebah ngan celeng monyet dagoan. Sakadang kuya monyet teu malieu teu ngaliek-ngaliek acan terus lumpat ngancana dina tangkal kai. Ari sakadang kuya puguh da teu bisa lumpat leumpang ge ngentrek-ngentrekan bae ditewak ku bapa tani. Beunang tah ayeuna mah nu sok malingan cabe. Kuring teh ku kuring pencit cek bapa tani. Kuya dibawa ka imahna tuluy di kantor. Peutingna sakadang monyet rerencapan bari ngajengketan sakadang kuya nu keur can ndukul dina jero kandang. Set sakadang kuya keur naon? Sakadang monyet nanya. Heh geuning sakadang monyet. Puguh kuring teh keur ngararasakeun kabunga. Kabunga naon sakadang kuya? Nyaeta kabunga kuring teh rek dikawinkeun ka anak bapa tani. Dikawinkeun ka anak bapa tani? Nya ku bener. Sakadang kuya piraku atuh urang ngabohong ka sobat. Ngadenge omongan anu sakadang kuya monyet nuluykeun kieu sakadang kuya. Kumaha lamun urang tukeran tempat? Cek sakadang monyet. Tuker tempat kumaha nya? Tuker tempat sakadang kuya kaluar kajeun kuring asup ka karung. Embung kuring mah karunya we ka sakadang kuya. Sapenting di karung teu meureun moal jadi dikawinkeun ka anak bapa tani teh. Sakadang monyet kekeh maksa supaya tuker tempat. Atuhna acan
aya syaratna. Lung bae sakadang kuya teh dialungkeun ka leuwih. Sakadang monyet buru-buru balik deui ka imam bapa tani. Sok bae ngakurongan manehna kandung hayam ngadedempes ngadagoan barang hayang gara buru-buru dikawinkeun ka anak bapa tani. Nepikeun isukan manehna kumaha. Bedog teh urang asa cek bapa tani ka pamajikanna, rek naon isuk-isuk geus ngasa bedog. Itu urang meunceut kuya dipipir. Kakunaman bapa tani jeung mamahna kadengian ku sakadang monyet. Manehna ngagedeg geuning Andita rek dipeuncit, lain rek dikawinkeun jeung anak bapa tani. Rek kabur geus kagok. Kaburu aya anak bapa tani nyamperkeun, gancang wae kawas bangke barang sok kadinya. Tani Bapa aya naon Nyai? Leh geuning anu dina kurung lain kuya. Naon Nyai monyet jiga geus paeh deui. Bapa tani anu langsung tuluy nyamperkeun ka anakna. Mambade geuning kurung teh aya monyet ngabubuni lain kuya kamari. Kurung dibuka monyet diulah iling. Naha bet jadi monyet jeung paeh deui ge. Nyah eta lung bae dicokot dialungkeun jauh teh pisan barang balik ka taneuh korejat. Monyet teh udang kabaret lompat